Panto butut nges muka deui geus biji mak-mak jeba mamawa nyiru reka mana cenah. Astagfirullahaladzim, ieu budak nanaonan cenah oge nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Cikan baraya pangnebakeun ieu emak reka mana geus mamawa nyiru kieu. Heueuh baraya poe ayeuna teh emak caritana mah erek gacong. Dititah gacong di sawahna mitoha. Ari teh di ini tanda lebar geuninganan butuh ku beas. Ari di initan ieu teh geus pasti ripuh geura ujung-ujungna mah. Jeba bisa ditingali geranya ku baraya. Perjalananna teh lumayan naik turun da mentas wahangan. Mun kudu dibejakeun mah ripuhna ge dobel-dobel ieu mah. Kahiji geranya perjalanan ka sawahna ieu ripuh pisan naik turun jeba leueur. Pangpangna mah kaparengan poe ayeuna teh hujan. Ti isuk-isuk keneh hujan henteu gede ai hujanna mah ngariриncik ieu teh. Bisa ditingali ieu teh perjalananna teh turun. Ieu pas turunana teh geus ngalewatan 2 susukan. Susukan anu mimiti mah leuheung jembatanana ku temok. Ieu mah tah ku awi kieu jebala leueur. Lempang deui tuluy ka handap tuh maju jeba batu hungkul. Pokona mah kudu super hati-hati we. Lamun teu hati-hati teh alamat ieu mah. Tah ieu horeamna namanya ngaliwatan jembatan ieu. Keur usum hujan kieu mah geus pasti we leueurnana teh. Matak dah henteu bisa di video pas keur lempang dina jembatanana mah hariwang. Kudu bari nunungtun sisujanan. Percaya teu pas tadi keur lempang di jembatan eta ge emak teh meuni hayeuh we. Sendal teh erek ti soledat wae da leueur. Tapi alhamdulillah salamet oge tah ieu teh dituluykeun ayeuna mah bagean nanyak sanggeus turun tadi teh. Nanyak oge lumayan perjalananana oge. Nanyak initkeun naon-amanan teu capek teuing baraya lah lumayan aya keneh tanaga. Ke geura ripuhna mah pas balikna. Eueuh ieu saha anu keur ngalaawi nya meni pas solengkrah kieu. Lain ari nempokeun si sujanang lempang kieu nya. Sakitu naik turun meni asa eueuh capek-capekna. Urang mah bongnya geus emak-emak meni haheho ripuh. Sanggeus sekian lama perjalanan akhirna nepi oge tah ka sawahna. Astagfirullahaladzim tuh tingali bagean ngari teh geuninganan kalah sare parena oge kabeh. Asa haroream ting geus hanca eta oge bapakna kamari. Ieu geus lila ieu teh teu ka sawah nyempak teh geuning saung ngagebruk kieu. Ieu teh geus teu bisa dipake cicing atuh nya. Untung we emak teh nyieun saungna sababaraha hiji jadi geuninganan ruksak anu hiji ge aya hiji deui. Tah ieu baraya pare anu rek diala ku emak teh. Ari sakuduna mah anu sarare tadi dah hanca bapakna ngala kamari. Tapi ceuk mitoha teh cenah bisi haroream anu sare mapek we eta ala. Kela sujanang mah tingali datang-datang teh langsung minta dahar. Padahal rek init pisan teh dihuapan heula ku emak oge. Ari emak mah teh nungguan lila ieu teh datang-datang langsung we ngarit heula. Heueuh atuh da mempeng aya keneh tanaga da dicicingkeun lila mah lila-lila kalaka sok hoream geuninganan. Ngarit pare teh kakara ge meunang saparapatna geus digeroan deui titah dahar. Satadina mah moal waka dahar tapi da ieu teh hayeuh we digegeroan. Nya geus we ieu teh wagiru nyampeurkeun ka saung. Baraya ngomong-ngomong abah mitoha teh pulang ngala iwung. Keur usum iwung meureun siganana mah da ieu oge deungeunana teh jeung iwung deui. Tuluy bieu teh emak mitoha nitah panganteurankeun cenah tuh ka